Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ginuva ti 10 MIPA 4. Di dieu kuring bade rek nyaritakeun dongeng anu jejerna kuda Hade Budi. Aya maung eukeur mah geus kolot katambah geuring deui. Ngalungsar handapeun tangkal kai bari gegarungan. Sato-sato nu kungsi menang kanyeri ti manehna ngarumpul ngariung di hareupeun maung nuker gegerungan tea. Cek munding, sia mah make gegarungan rek nyembat ka saha? Moal aya nu nyaaheun ka sia mah sato jahat. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nuker gegarungan. Nempo kalakuan munding kitu, sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri ake-akean. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheulikeun maung nuker sakarat, kajaba sakadang kuda. Nempo sato-sato sejen galumbira teh, manehna mah ukur gogodeg, cek domba. Kunaon sakadang kuda teh kalakah gogodeg kitu? Lain teh jetah si belang teh ku sampean, lain baheula si bele ditekuk, tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung. Ngan waktu ieu kaayanana pan keur geuring parna. Manehna teh keur sakarat. Sakedeung deui oge paeh, kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureukeun kitu. Meureun cek batur teh, rajeun aya kawani ka anu keur sakarat. Sanggeus ngadenge omongan kuda kitu, sakur sato nu aya di dinya jempe sarta pating laleos ka leuweung deui. Sakitu carita ti kuring, hampunten bilih aya kata anu teu raos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.